Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Popoek lu 5 cacaang nageh 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hiji na jang gambaran renunganana urang ge bakal maut. Setelah maut ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti, tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngadawasi qobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qobrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu caang nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos itu puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikukumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang kuali beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu dipikiran teh kos kitu kecuali cek aja bade lamun aju dibere duit atuh lain deui mun geus dibere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus dibere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wau ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hate heula ieu besi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mah ngeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu lampuna sieun ka Allah lamun geus sieun ka Allah dunya mah dunya bae tapi moal daek maling dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong digawe mah digawe bae moal korupsi dan selanjutnya jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah namun urang geus boga sieun ka Allah selesai hirup geus dibat bae pokona hayang supaya sieun ka Allah tan hese ge hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah teu daek sieun bae ka Allah ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP ya HP mah eta mah pan kikieuan bae kadang-kadang seuri sorangan ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba teman tolol bin goblok sebenarnya mah seserian sorangan nu edan tah mah eta ngaranna teh sieun ka Allah hayu coba anu ngabohong napan pugu keur di makula ya nu nelpon nya iya di jalan cek sakedeung deui goblok sia diem ae lu kumaha atuh eta ngaranna kos kitu teh ya teu sieun ka Allah Masya Allah karim tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah urang kuli sesuai jeung aturan kuli urang tani sesuai jeung aturan tani urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat pan ieu teh lobana mah ngajualan ayat taju ka dituna atuh karana ge ngajualan ayat nu halal jadi haram nu haram jadi halal eta kiai lain di dieu mah pusatna ya Allah ya Rabb
Lemun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanieun kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat. Lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bang anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah emas ya teu anakan iku daon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh haram kuari kiai nang tangan ku jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cek cenah ge aya imam nagara mah teu tenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat ieu tuh kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol sia nah kan jauh diterima jauh teh istighfarna tak ieu takwa sieun ka Allah teh hese jasa masyaallah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha tah hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolahan moal aya lain ngaleutikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri teh nya geus wauhun ka Allah santri atuh wauhnya mah sebab nu diajina ge atuh bang sebab bab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cenah moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta ti mimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwati di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah ieu takwa dah kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadi jangan ngadengekeun ngaji barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu bae dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeulean cekna remeng-remeng
ah di jalan jangnya na ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti ndek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng bareng dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu saja di dieu deui eueuh pindah deui pasuka 3 ayatna diturub saji bangona ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masya Allah hararangeut hararan daging ayah kemudian lauk ayah kemudian terong ayah terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeunnya na inget masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol geus can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar di masjid mana nu mejeuna ieu sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mentek asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae tah teu jadi nyana tutupkeun deui terus saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentuk maling padahal dalam keayaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng kamane bangunan leuleuseun amat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan ceken encan teh emang teu hayang apa can laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan pula itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 sih ngan buntutan doang ceng sia bener jangan kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin daek teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek nya kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar cenah kudaon ditanya kawin emang awewe na mana cek cenah ieu lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awewe pake cadar teu kadeuleu punyana deuleu bae si cadar sakeuna nipun teh ieu
besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu ai bagus bae make cadar inget gak Habib Lutfi bae aya we tiluan gak Habib Lutfi make cadar dicarekan ku Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai ulin ka pasar ka mall atuh maning nyadaran hate di dieu di cadaran sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ka pantai embung mending eta mun diajak ka mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ka mall tah hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ke mamana wow malah ngajakan ke salakina kak sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ke tsunami ya ulah sieun ke tsunami sama ya waktu-waktu udah tsunami mah tepen awe blon eta kos gitu hebat make cadar teh tapi ditanya ku urang diajak neng urang ke pantai ulah kak pantai mah paranti maksiat wah hebat tah eta neng kurang belanja ke mall lah cukup di dijabaya dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal kak bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis kak ulah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan kak geus teu kudu di mall-mall tiis tah kan hate ngeunah henteu sia bang semua aya bae ye suuzon karasa kumpa majikan nyana merenya ya Allah tiis kana hatena ya Allah ya Rabbi kak ai kakak ieu bangona puyangeun amat geura kakak keur ngabangun pondok ya ju atuh pan kurang duit da kakak-kakak teh ngadoan can ka polester Masya Allah ai kakak kos boga pamajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual iya tah jual tah kata ieu mah dipamerkeun di lain pameran jang sasa ieu mah keur salagi teu butuh ai butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ai pondok teu anggeus ayo teh jualan geus kabeh ke gantian ngeunaheun gadengeunna tah urang boga pemajikan kos kitu ieu mah pondok teu anggeus bat haju duit teu boga ai praktek tah praktek urang ngomongan pemajikan ongkorong jual bae heula can puguh kabayar guys ini maning pepegatan asana galedeg sing cileger tah icak mama teh cak bawa neng ka dieu datang ieu masalah dik nanya bae neng ieu daek teu ka lalaki itu insyaallah abdi mandek nurut baik cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah insyaallah dek ulah cek teh geus haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nu ku aing dek dipaling teh cekir aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelema Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cekir aduh asup ka dieu nyana luak-liak geus teu salah cekir turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cekir ieu bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus
tata dinamakan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna. Ditanya ittiqa Allah, sieun ka Allah, atahu bakal dibere khairan minu nuluy bagus. Masya Allah, mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut. Tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah, kadaharanana dibikeun kanyan. Imahna tuh tinggal ngesian, nu boga kadaharanana ge los dahar. Jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk. Ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih kaindahanna leuwih duan sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae kerja jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya sia kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah. Bo aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos gitu kalau loba omong. Tanya Haji Pendi, Haji emang gua nonton orkes? Aing tuh boga duit, tolol. Boga duit pengen nonton. Lain deui tah kos kitu mah. Lain deui tah mah. Nah ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah. Sieun ka Allah. Ta eta teh diaji cacaang bahkan bakal dibere leuwih bagus. Leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah, hubud dunya poek lampu nunya anganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa. Dosa eta poek. Ulang lamun berdosa poek. Cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Ih lamun urang maksiat jeung eueun sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajen teuing nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah tadi dianggap ieu mah nyundul ka langit tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Eta cacaang tah. Asa ulang maca eta berat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berat. Ulah kurang sampai sepenting 70 kali. 70 kali teh ulah kurang. Bagi 5 waktu. Berarti 70 bagi 5 sebarang haji. 350. Ya Allah. Ieu kumaha? Ieu mah Gusti. Masa 70 dibagi 5 350 heran nih ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana. Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahalazim Gusti mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ieu urang nu sarete tah be meureunanan ieu mata teh loba jasa dedeleuhan pake neuleu nu dilarang ku Gusti sibaran kurang memes sare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Itu kene celi ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna
loba meureunanan ieu nuku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memeh sare teh beusi teu hudang deui beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh maot berarti oyang kabeh oyang tak eta kan kos kitu tah mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna Poek teh al-qabru kuburan teh poek kuburan teh poek teu kumaha poek batuh bayangkeun ngan sakadar jang awak doa aju make tataban ya Allah ya Rabb anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang dipoles beungeut 2 jam di hareupeun kaca ge kikian miti dibersihan aju dipoles aju dihideungan heulana aju beureum aju koneng keluar kos barong menangnya saya capek jadi kebanggaan isuk pageto asup ka kuburan bukakeun tempelkeun kana taneuh je cenah ieu mah jenderal tinggal jenderal cenah ieu mah kapten tinggal kapten cenah ieu presiden tinggal presiden tempelkeun cenah ieu mah kiai komo kiai bebeskeun habak tempelkeun cenah ieu mah pedagang karung mah maningan ge maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu tempelkeun beungeut Masya Allah karim teu saha tatabanan tek korlak ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang renungkeun ku urang bakal jasa urang kuari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur ngahadiran batur deui tahlil batur deui ilaruhi anu satu saat ilaruhi Haji Sufendi jawab teu kajeut ku kumaha bakal hayu renungkeun ku urang bakal urang dek teu kumaha poekna atuh jasa pira jero kubur mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq nomor katilu poek teh al-qabru kubur beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir talqin mait kan nyaharep ngulon nu talqinna nyaharep ngetan nu mantak nyaharep ngetan kan mapatahan abeh pahareup-hareup secara aklina abeh pahareup-hareup nyana nyaharep ngulon urang disiraheunana berarti nyaharep ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyaharep ngulon sebab Baitullah na aya di kulon abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nyaharep ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun mulai yamutu biadil khair wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi oh pae aing pae aing oh bentar jekel tadi tataban
Urang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi. Nyadakan kieu. Oh. Kadenge tah. Urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge. Urang mah ayana di alam mulki, jana di alam barzah kadenge. Maha kawasa Allah. Mun pada urang hirup bahkan teu kadenge. Tapi lantaran beda alam arwah kadenge. Mun teu percaya pae ge. Pae ge. Ya Allah ya. Ya Haji Sufendi, uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki. Udah memperhatikan. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Fa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka, dan selanjutnya Diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah. Poek. Kuburan ieu nyaritakeun poek. Pasti poek kajen kukumaha. Dek di mana-mana menang cacaang atuh. Tapi horenganan aya bakal nunya angan. Nunya angan ate wasrajulahu bila ilaha illallah. Lampuna nunya angan karena poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah. Minimal mata sholat tilu minimal. Tilu. Teu kaburu-kaburu amat bari lempang lah. Dari lempang guys. Assalamualaikum. Nah, batur mah wiridan aing geus kaluar, mari make sendal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Beres geus. Sia kan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna. Geus aing mah nurut ka kiai. Caang. Ngan metetet gitu. Mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt mah Haji? 5 watt. Tabung teh Haji bakal 5 watt. Atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae ge bangun teu kuateun. jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal naku la ilaha illallah. Mana deui nu nyaangan kuburan? Tahajud saat batur lelap berang teh capek nuka kantor, nuka pasar, nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare. Tapi di tengah-tengah lelap na batur sare urang kuda mandi wudu tahajud batur kere urang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta bakal nyangan kuburan ya. Itu buka kaisin bolon. Ada tahajud tante. Tahajud jangan kuburan, masya Allah. Eta teh saat-saat batur tengah peting sare poho ka Allah, urang inget ka Allah. Geus puguh maca la ilaha illallah, tahajud. Kang gebrai caang. Di jero kuburan teh caang. Jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh. Wah, loba nya loba babaturan. Rame alabatan mall. Ditanya kurang ke. Ieu saya kasep amat. Kula nu salat 5 waktu teh masya Allah. Ieu nu ieu. Ih, kula teh ieu teh puasa. Ya Allah ya Rabbi. Ieu nu ieu kasep amat kula haji. Ieu nu ieu abdi mah zakat. Ya Allah, karumpul kabeh. Iya mah saling main serang amat abdi tahajud cek eta teh. Tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud. Ieu abdi duha. Ya Allah, ieu abdi jariyah. Karumpul kabeh mengelilingi urang. Tak saja pilih Aisyah sah jore amat. Ipan kula anu dagang ngabohong teh.
jadi kula. Awas ya. Iya bapak pun serem amat. Atupan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah. Ai duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu. Ya otomatis pan kerjasama jeung satpam. Ulah kaganggu ya. Ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae lana. Eta jadi batur di jero. Ya Allah ya Rabbi, geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturanna bauna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa. Bakal babaturan anak kos karar itu di jero. Cak aja pengen pan unu kasepan atuh ya man. Cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat. Salat teh hayang kalem ku tetangga sia mah. Tuh ya Allah ya Rabbi teu jadi kararasep teh masyaallah. Bahkan aya nu geus kieu bae tah. Eta naon eta? Pamonggol. Jang naon tuh jangan ngabongol sia. Kieu bae. Amal. Ya Allah ya Rabbi. Renungkeun ku urang-urang bakal maot. Sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang. Bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur. Jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah karim mantak. Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh datanya cek malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kos tanya 3 kali awas yang mutu bisa jawab man rabbuka dek man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka aman kalimah naon sih ya goblok punya tanya ka aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana. Tah iya jadi malaikat ya tuh gempeur. Ih ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah. Cek malaikat isi tanya ta ulah. Aing sieun. Kulantaran tugas PBJ heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon. Kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya. Waduh. Serem ka wali-wali Allah mah. Serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge. Aya jelema salat teh cepet jasa. Allahu Akbar. Didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih. Barang 2 rakaat salat mentana puara ya Allah ya Rabbi Gusti. Abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai pepentahan loba jasa teu isin sia galak si Umar mah komo mun Haji Pendi mah misalna kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu salat eueuh itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar geus budak salat mah cek kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge
Nyana ge hampir dipecat teh bener. Tah eta tah kos kitu tah. Jadi urang ulah wani men-men tah heula ka Gusti Allah, lamun encan loba digawe. Salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji. Tuh. Dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal. 20 osok 20. Loba teh. 10. Ya Allah. Ya kuburan poek asal ieu mah. Kuburan poek ieu mah. Aduh, 2 ge hampir-hampir hiji 2 ge. Nah, urang geus loba tahajud, cakuran sajuz 2 juz mah, tah maca sholawat, tawa zikir kakarak. Gusti cacak-cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Meureun kula ge moal menta. Kan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti. Abdi menta. Abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pementa sakieu bae naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun, pang nyomponankeun. Abdi butuh kendaraan supaya aya. Abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya aya. Gusti loba amat. Tah kitu Gusti abdi mah. Geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti. Titik. Beres. Ieu mah aya salat 2 rakaat. Aya minta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geussan keneh bae. Sesugan teh geus naik deui ka luhur. Masya Allah isi menta pohara amat. Hizib Nasor di bawah hizib Nasor. Turun deui. Hizib Ripai tambah deui. Cak masyarakat, woi. Sia dek kira eureuna ieu ngadoa. Loba-loba. Leuh babalikan deui horenganan. Kubur teh poek masya Allah wasirajulahu la ilaha illallah jeung tahajud. Bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Kurang nanya ke malaikat isi tiis amat. Oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon? Kipas teh nu di masjid masya Allah. Bu, mun harita kula meureun sodako aset tiis jasa makana aya Haji Pendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikeun batur mah sodako kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan aku panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tah ieu tiis sodako ka fakir miskin tiis. Sebab nah, pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas. Waalaikum sanan sia. Aduh kula encan dahar geus 2 poe. Sanunita tuh. Haji Pedi mah bloon. Kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia. Cak nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita. Lain deui tah isuk mah datang. Waalaikumsalam. Enon mah cak Haji Pendi teh. Kula lapar di kamar. Dengekeun. Jelema mah kudu daek digawe. Sebab lamun teu digawe tepuk jadi sia lapar takos gitu. Makanya digawe. Pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah. Butuh ge sangu. Nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan. Ieu potonganna tolol. Coba ge ka Haji Khair. Waalaikumsalam. Naon? Kula lapar ti kamar. Cukup teh saboboko. Sabaraha urang sia? Ieu teh saboboko tah. Tah tanya lauk-laukna tah. Ieu jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah. Sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui. Kadenge ku pamajikanna salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah Karim. Jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal nerap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting
tiisna aya sodaqoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun boro-boro nu ieu kitu bae puguh. Ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun. Ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum. Ada apa lu? Saya ini dagang kurang modal. Pakai otak. Ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak. Panas hati anak. Geura paeh Mang Haji. Panas. Nanya ke malaikat. Malaikat kok ini panas ada apa ini? Anak elu dulu minta bantuan, lu nggak bantu, panas hatinya. Sekarang lu dibuktikan jadi panas tak? Waduh, malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia. Gua bodem lu. Ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jaheuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus sholih amal-amal soleh bakalnya angan urang. Terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang. Sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin. Lampu adalah yakin. Urang mun carita yakin hese. Sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin kana diatur ku Allah. Teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin. Boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salatna. Teu husu. Ulama lamun cara sombong-sombong. Mengaji mending can curang husu sakungkang. Saumur hirup pasti salat can curang husu. No. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadeuleu. Tingkah jelema nu sok husu kan kadeuleu. Ayat wah kabehan. Heula ai sorangan bae na. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan. Eta mah kajeun teh mun nyarahoeun. Ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusyuk kadang-kadang nu bodoh khusyuk model mantap almarhum Abah pernah mapag hiji jelema di papag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh khusyuk mainnya si eta khusyuk kula pernah ngabuktikeun coba khusyuk tah henteu nyana sholatlah di gigireunnya taraweh. Sholat di gigireunnya taraweh. Coba bener. Kadeuleu lain deui sagala rupana. Hese geus dicaritakeun. Oh berarti bener. Aya tah datang haji pengen datang. Teu dipapa ku aman. Dijauh kene ka mana pen. Geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus. Perlu naon ceuk cenah. Kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelemana teu bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk
kemudian dibere maca sholawat sabaraha macana lamun sakurang-kurang nata salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek ka panggih mimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak mah siapa sok juga aku sorangan atuh dek kumajeng teu kuntina atuh nek sarena ge teu wudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae teu sakumaha naik kuda dek kumaha ngimpina atuh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaangna ge 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi qabrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qabrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos harita puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae abi tenang pikiran urang iya urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu dipikiran teh kos kitu kecuali cek hiji pede lamun aju dibere duit atuh lain deui mun geus dibere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus dibere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging bekitu wau ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese hayang wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan-sambarangan mantak dideuleu ku mata hate heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempang ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjarana jang almarhum urang zikirna baca Qur'ana ngaji ieu tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjarana jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa eueuh nu bisa dibikeun ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim
Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji, mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi. Keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Sakitu bae ala kadar pihatur disimkuring.